Hari ngepel sedunia. Tuluy kedatangan paket Burica Burinong. saberesna kamari ngalaan aromanis kulantaran panincakan teh can kaburu dikepel jeung geus lila we deui can diusapan panincakan teh. Tah ayeuna minangka keur kadatangan hidayah meureunnan si Bunit make jeung jorojoy aya hate hayang ngepel tapi kela-kela samemeh dikepel urang sebretan heula ieu butiran-butiran debuna biar tidak kotor dan ngeres. Sok sanajan teras ieu mah tara katincakan jelema lain tara ketang jarang besti ngan anger we sok sanajan kitu ge diberesihan mah kudu satahun sakali mah teu salila kitu oge ketang atuh minimal saminggu sakali we paya keur nandaan we ngarah ka ciri bahwa di imah ieu teh masih aya kehidupan. Dina video anu ieu mah pokona mah edisi ngepel we nya besti urang bari ngabahas tentang pertanyaan netizen. Bunit naon wae cenah anu perlu dipersiapkeun ketika arek terjun jadi konten kreator. Ari sabenerna mah Bunit ge teu bararisa ieu teh ngajawab teh sok sieun salah ngomong era ku kreator-kreator suhu bisi pajarkeun sotoy cenah tapi keun bae lah Bunit rek ngajawab versi pribadi we ieu mah versi pengalaman sorangan. Jadi Bunit erek ngabahas anu perlu dipersiapkeun tina segi mentalna nya. Jadi lain saukur percaya diri hungkul anu kudu dipersiapkeun teh tapi kudu siap ketika piu sepi di awal anu ngalaik saeutik anu komentar jarang piu oge leutik tetep kuat jeung bertahan sabab eta normal lain gagal. Anu kaduana siap nerima komentar apapun sabab netizen teh beda-beda aya anu ngadukung aya anu nyinyir sok aya oge anu ngabanding-bandingkeun. Ambil kritik anu membangun sesana mah abaikan we. Lanjut anu katiluna semangat konsisten sok sanajan mood leungit tetep posting sok sanajan keur males jeung bingung. Lanjut deui anu kaopatna ulah bosen-bosen diajar sabab algoritma jeung tren sering berubah. Kreator anu berkembang biasana anu daek diajar ngedit selalu belajar cara ngomong terus selalu evaluasi konten. Lanjut anu kalimana teu sieun jeung era tampil sederhana sabab loba jelema anu gagal kulantaran sieun era ditempo babaturan intina mah loba pikiran negatif. Anu kagenepna sabar kana hasil fokus heula kana personal branding jeung kualitas konten. Anu katujuhna ulah ngabandingkeun diri jeung batur fokus we ka diri sorangan. Anu kadalapana disiplin waktu sabab konsisten leuwih penting tibatan semangat sesaat. Tah ieu anu kasalapan poin anu terakhir tetep jadi diri sendiri sabab konten anu awet biasana konten anu natural anu boga ciri khas sorangan lain anu maksa nuturkeun ciri khas batur. Tring tuh langsung beres we saketika ieu ge anu awalna tadi paburisa langsung berubah rapih ku curug ajaib mah. Kela besti urang istirahat heula ieu sakedeung mah. Ari pek teh trojol ning tuh kadatangan deui tamu naon deui cenah eta tehnya Ayu urang unboxing besti. tah eta mah sora si Pangais da geus peureum si bungsu mah teu kuateun diguyah-guyah ge teu beunang. Tah ieu teh paket box jumbo ukuran 4,5 liter bisa keur penyimpanan daging atau sayuran dina kulkas bisa oge diisi makanan ringan. Sapaketna isi 4 picis dikirimna random warna tapi da meunang